Wah, wah, assalamualaikum. Salam. Dengar? Alhamdulillah. Aduh, kemana wae ya juragan? Aya. Aya, saminggu teu panggil euy. Oh, leuwih. Euy. Orang ngahaja dengan Abah, arek ngajak ke kota. Kota Heeh. jeung Abah. Heuh ah, Arek naon euy? urang dengan baju dulag. Dan baju dulan. Heeh. Aduh. Asa bener mah kamari ge urang geus ka kota kamari teh. Nah atuh. Henteu meunang. Gimana? Weuh, baju dulag teh. Teu mungkin. Heeh, urang Loba di kota mah ieu pan di toko teh suka loba ninganan singgarantung, nana lomari, Oh. gantungan bakan. eueuh. Teu mungkin. Di pasar ge eueuh, di toko eueuh. Heeh. Nutup peureun. Muka eta ge aya nu gagarantung mah kaos biasa, baju kameja biasa mah aya kan baju anu jiga dulag mah eueuh. Nyamual aya atuh. Aduh, da imane. Nyamual aya nu jiga baju dulag mah atuh. Dulag mah da aya kulitan, aya genangan. Heuh eta Lain maksudnya. kitu konsepna. Legug ieu baju dulag teh baju weuteuh arek lebaran geus identik jeung urang teh. Di urang mah urang Sunda mah. Mana arek ka mana arek meuli baju dulag. Lain baju dulag kos dulag di kitu maneh lieur nya cik aya datang-datang si ieu mah. Ari panya urang mah baju dulag teh baju anu Baju bentukna. anyar, si teh baju anyar, baju weuteuh rek lebaran. Dulag. Asukan teh baju bentuk dulag. Ieu tah. Awah. Lain ngomong-ngomong ieu baca pasar heuh kamari urang kerendangan baju dulag di pasar bah. Baju dulag deui wae. Oh, tak kamari teu pas kamari keur ka pasar dengan baju dulag ya. Ya ibu-ibu adat-adatan euy. Kunaon cenah? Pedah ieu cenah meuli daging hayam kamahalan cenah. Tanya ke urang ge, "Bu kunaon makan ieu teh?" Ieu cenah, "Kang cenah, abdi meser daging hayam kamahalan cenah." Sabaraha cing teh, Bu? Sakilo 40.000 cenah. Nya atuh wajar we da usum ayeuna mah umum sakitu teh 40.000. Oh, da mah geus usumna Lebah mana mahalna Oh, atuh. kumarek lebaran we nya. Lebaran Oh, mah. paraha. Urang teh kamar teh dikieukeun we. Bu masih mending cing teh 40.000 eta mah montok dagingna gede cing teh. Tuh, kamoceng 30.000 cing teh buluna hungkul. Kumaceng, kumaha dikitukeun, da paran dikitu-kitu mah beres sih. Heeh. 30.000 buluna hungkul tambah dagingan. Jeung tulang nanya, Heeh. tulangan tina awi. Aduh, ya ampun. Dari mana bisaan teh kan malika. Maranas poe kieu bah itu Nya tah karelesa teh abah teh ngabuburit teh can burit-burit itu deh. Oh, itu dah. Salila teh di daguan. Udah kayak datang tuh tungguan atuh. Semuanya we teu kuat nungguan ka magrib. Kamari ge abah mah ngadaguan bedug we. Dan kita gengek. Wah, bodong teu tungguan. Heeh nungan bedug lah. Aduh Oh, aing mah. oh sabar we teh kayak datang magrib mah. Ye atuh matakan lamun hayang bukan awal keneh mah kudu jadi dokter. Hah? Lu jadi dokter. Oh. Jadi dokter apa jauh-jauh tina bedug kana eta kana dokter maneh mah. Yo. Saya nyambung. Apan dokter mah bukan ge sok ti heula jam 4 sore geus buka dokter mah. Kayaknya Oh, itu napelangna aya. Napelangna siapa? dokter buka jam 4 sore cenah. Sore gitu atuh lain gitu. Aduh. Bah teu gawe nya, Bah? Nyata eta eueuh pagawean keur halarese pagawe teh komo ayeuna mah
pan erek lebaran kudu sagala loba duit. Ya atuh kudu daekan Coba poe motong poe murah, poe motongnya ari motong. Nah, poe motong teh meureunnan kudu motong hayamnya enog wae asin, Daging sapi ke daging semur, sapi keur semur, encan kupat, can budak datang meureunnan oh, gitu. encan kue. Wah, coba matak teh ayeuna kudu buru-buru usaha. Udah eueuh pangusahanan kumaha kudu abah mah kieu ya pengelop poe ge cicing eta kahalodoan Tidak naon atuh nu kira rieu mah. Dilakaalana atuh dagang ke atuh. dengan naon tah? Dagang naon je dagang es batu lah. Karena unggal poe cair. Dagang es batu. Dagang es batu mah ieu rek laku teu laku cair unggal poe. Anjay.